ngarah tetunduh beta ibu-ibu. Tunduh encan bu. Encan wae tunduh nah. Arek nungguan jam 12 gitu. Masya Allah, atuh kebal teuing. Ayeuna geus rek jam 11, abdi geus ceramah sejam ieu ya. Makanya abdi mah ceramah di mana bae cukup 1 jam saja. Panitia catat Kang Ipul. Saya kalau ceramah di mana baik ceramah cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam urusannya lembur. Makanya lemburan lebih mahal daripada pokok. Kumaha ieu lembur apa enggak saya kira-kira? Lembur. Abi mau ke Kang Ipul. Kang Ipul lembur saja. Siap. Enggak usah saja stop. Sebab Kang Ipul rek mahanyar naon. Jamaah mau di DM ngomong kumaha ge. Terus tukang parkir beunang. Nu ngatur kalam kubur cuma 3, 1 sedekah jariah. Sudah adakah sedekah kita? Geus sabaraha nu disedekahkeun? Apakah pernah kita jariah? Heuy, pernah jariah? Nu saeutik ditenden ku ibu tak nu bakal nulungan ka urang. Nu bakal nutupan seuneu neraka teh sedekah urang. Jariah urang. Ibu nenden jariah di masjid, nyimpan semen, nyimpan bata, nyimpan keramik, nyimpan lampu, nyimpan non baik, semakin nempel eta perkara di jero masjid, maka ganjaranna terus ngalir ka urang sadayana. Meskipun eta jelema geus maot, terus ngocor ganjaranana. Eta ngaranna jariah. Mangkana ulah karorek. Benalageun. Aya pembangunan, ayo bersatu. Aya meludan, bersatu. Ulah pakia-kia, ulah paing-aing, ulah masing-masing. Betul? Bersatu. Anak muda, orang tua, orang kaya terutama. Setiap kali ada acara, tampil orang kaya. Cuman kebanyakan orang kaya teh sok karorek. Dia abdi mah nu beunghar, nu korek teh bu. Nu beunghar. Anu nu bager jelema malah miskin. Kalian bager miskin nu bereun. Anu miskin mah gede omongan doang mun aing. Sebelum miskin. Mun aing ngomongna kayak gitu. Mun aing beunghar. Bang musola segede gitu mah ku aing dibongkar. Terus kumahakeun? Anu geus dibongkar doang. Habis miskin mah eueuh duitna. Nu bongkar sakaroret Bu. Mengenai orang kaya nya biar dermawan. Insyaallah jelema bager masuk ke surga pangheulana Bu. Amin atuh kitu. Cari cimoy kasukun ka surga teh bangun anu embung. Masya Allah. Satu yang akan kebawa mati sedekah jariah. Nu kadua ilmu bermanfaat, maka hirup kudu barokah ilmu. Barokah teh ilmu ibu. Gaduh ilmu naon? Ilmu pelet. Ilmu teh panganyaho pangabisa. Leres teh. Ibu bisa baca bismillah? Ilmu eta Bu. Pake ta ilmu. Lamun rek dahar maca bismillah. Lamun rek mandi maca. Lamun rek sare maca. Maka eta bismillah bakal nyafaatan ka urang sadayana. Alhamdulillah. Maka negara sing loba neangan ilmu sabab nu kadua ilmu nu manfaat anu bakal asup nulungan ka urang sadayana di jero no katiluna doa anak anu soleh. Kira-kira ibu baroga encan anak soleh? Boga teh anak soleh Bu? Boga saja anak urang ngaranna si soleh. Lain ngaran maksudna di dia mah ngaran mah tidak berpengaruh. Ngaran masih soleh pagawean kayak botol. Nulungan mual kakolot. Maka anak ibu didik anak kita yang baik-baik. Asupkan anak kurang ka ngaji, ada pengajian, ke pesantren supaya eta anak kurang bisa jadi anak soleh. Nyaah Bu anak teh ladang capek, ladang hese teh boga anak. Capek teh boga anak Bu. Aku komo ibu-ibu mah lain deui capekna eta Masya Allah uruskeun budak. Luar biasa capekna. Tibibiti reunuh nalahirkeun yusuan. Urang nu capek Bu. Nu boga pagaweana mah mampu saundur kieu. Urang mah awewe reunuh 8 bulan coba jajah. Nya leres teh Bu. Berapa bulan urang reunuh? 8 bulan. Berat teh eta ngereuneuhkeun budak. Coba jajah bapak-bapak, urang mah 8 bulan reuneukkeun budak. Bapak-bapak mah tong lila-lila ulah 8 bulan. Saminggu we heulanan kalapa gantungkeun dina beuteungna. Yo sia beratnya berat tadi dina. Berat henteu. Ora tek nagog hese. Rek hese dan ganjel kalapa. Aduh urang mah komo 8 bulan ya punya. Berat kita urang ngeureuneukeun budak Masya Allah 8 bulan barayang beureuyeuh. Bari jeung awewe nu keur-keureureun mah teu pararugu identitasna ge Pak. Beuki gede lain beuki pantes make baju. Ditilik digigir beuti.
di sawang di tukang dengklang ditutup diharap burete namun hudang namun diuk air hudang meni muntah serba salah yang igir salah nangkara salah nangkuban sieun tang kudak-kudak meleduk ulang balik we geus gede beuteung mah kacai kiih we kiih nu boga pagawe mah ongkoh we melepus udud amin ta bapak-bapak gede laga nu geus kitu makana bapak kudu karunya ka pamajikan mah masya Allah sakitu teh tiba karek leuneuh can ngalahirkeun komo ngalahirkeun masya Allah tabarakallah bu ngalahirkeun nyeri henteu nyeri henteu aku ning bararoki nyeri we kuning ngeboki budak can gede geus reunuh deui wae nyeri nu kos kitu teh nya komo lamun naon beureunan ngajur sakitu teh nyeri tapi na dodoyeun masya Allah eta lamun urang ngalahirkeun rasikona nyawa taruhanana nyawa bener teh bu awewe nu rek ngalahirkeun dibawa ka rumah sakit dibawa ka dokter geus pasrah mangga dokter abdi rek dibius arek dibawa rek ditaranjangan arek didakakeun mangga dokter nu penting budak keluar dengan selamat bener teh bu nah kalau maka anak komo indung masya Allah tabarakallah kajen teh nyawa melayang yang penting anak kita selamat makana moal mahi budak arek ngalawan jasa indung bapak moal mahi makana indung mah luar biasa nguruskeun budak timimiti reuneuh nepi ka ngalahirkeun sanggeus ngalahirkeun tugas kolot mah aya keneh bae tugas indung masih ada apa tugas indung sanggeus teh ngalahirkeun euy naon deui urang bu tas ngalahirkeun budak ka ditu naon deui nyusuan berapa tahun urang nyusuan budak 2 tahun aya nu 1 tahun geus disapi indungna mantong ke arah bener apa tuh diganti ku susu empe diganti ku susu sapi jadi budakna acreng-acrengan bae juga bangkong pada renal darah reugeuh da bener diomong kamu udah pakai susu kitu mah ese makanya ibu kalau tidak kemana-mana anak kita pakai ASI 2 tahun berturut-turut guajelana gede luar biasa ibu-ibu zaman now ibu-ibu muda zaman now geus arep bungeun geus budak bener henteu air mah disusu-susukeun kanu kitu bae padahal Allah sudah memberikan kemurahan memberikan kemudahan pada kita kaum wanita ibu-ibu tas ngalahirkeun sok ngadadak susuna barareuh araya cai susuan eta teh rezeki anak urang rezeki orok satu sedotan air susu nyot dikenyak ku orok ganjaran anak 100 rahmat saking nyotan 100 rahmat kumaha 2 kali nyot 200 rahmat berarti makanya budak kamu nyusu 2 jam ngegas repet teureun dikenceng nepi ka peot nyot cocot nyot masya Allah berarti ibu-ibu mah panen rahmat alhamdulillah makanya enggeus ibu Allah kan memberikan kemudahan kepada kita sebenarnya mah Allah geus mere kabangun teh babari ka urang teh mere kemudahan ka urang terbukti lamun urang nyusuan budak make susu urang mah budak lah eta lilir jam 8 orok lilir jam 8 ibu teu kuduan ka dapur ningu susu teu kudu ibu langsung operasi di tempat kodok burian cejelkeun ka bibir budak nyot hees ka budak tibra indungna ge sare bener apa teu jam 10 budak lilir deui oak jika tadi ibu teu kudu ka dapur mata bari peureum kodok burian cejelkeun ka bibir budak nyot tibra deui kabehan bener teu jam 3 kadengnya deui cek induna kunaon ada dering orok berbeda ya aing curiga rasana lain orok aing nu geus kieu mah barang diiling orok leutik na tibra sare bu malio ka tukang orok kumisan hayang di luar bin abi cabang bayi suceng orok na nyusu bapana ngabonceng menang teu bu menang teu atuh ulah kusaha ento menang pan air susu ibu punya 4 kelebihan sanajan ibu badaroga kita nyamuan eta kelebihanana nyawa teh ibu kelebihan ASI ada 4 loh yang pertama kelebihan ASI itu nu kahiji ya air susu ibu yang pertama moal digurumut sireum sanajan anis tanpa pakai gula bener pan sok terpercaya jajalkeun penting ayeuna tong di wadahan
Digelakeun ku ibu, kira-kira di gurumun mau aku sireum. Wah, teu kieu sireum gitu. Nu kahiji moal di gurumut sireum, nu kadua tanpa bahan pengawet alias alami. Alami teu? Nu katilu anti kadaluarsa. Moal aya kadaluarsa eta mah anyar terus, kecuali susu nini. Nu kaopat air susu ibu kelebihanana cocok untuk semua umur. Aki-aki cocok, orok ge cocok. Anda kuyang lamun nyapi aki-aki mah, lamun nyapi orok mah babari, berean mah sambil loto. Aiteun budak eureun musuhna. Coba jajal orok kolot, taplokan teh kebong gemal eureun dina mah. Bener teh, Bo? Masya Allah, tabarakallah. Eta budak teh rada hese. Makanya doakeun kurang supaya anak kurang jadi anak-anak anu soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya anak kurang tenden di tempat-tempat anu soleh, tenden di tempat ilmu, tenden di pengajian, tenden di pesantren supaya anak kurang bisa mengenyam ilmu agama. Insya Allah lamun budak geus dididik ilmu agama, maka eta budak bakal ngadoakeun ka indung bapa. Bakal ngeunah kurang jadi kolotna. Insya Allah doa anak anu soleh ngalir ganjaranna moal aya nu ngahalangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka peringatan tuh buat anakku tercinta, anak-anak muda, perjuangan kolot teh luar biasa. Indung mah ke anak tanpa batas, tapi anaknya ka kolot hitungan. Bener tuh? Anak mah ka kolot hitungan, tapi kolot ke anak Allah hitungan anak. Tumpahan air mata, tetesan keringat teu karasa ngabelaan anak. Punya anak kolot kudu jadi anak kajen teuing beuteung lapar asal anak seubeu. Bener teu mah? Kajen teuing urang dicocor leungit asal anak tong dicocor leungit. Anak gering kolot ngilu gering teu bisa sarek sapeupeting nungguan anak. Bener apa henteu? Makana hampurana lamun anak doraka ka indung bapa. Sanajan anjeun getol salat, sanajan anjeun getol ngaji, getol puasa, titelna luhur, tapi doraka ka kolot moal jamuga hirup di alam dunia jeung di akhirat. Nauzubillah min. Sanajan anjeun getol ziarah ka ditu ka dieu, keliling Banten, keliling Jawa, bahkan sampai ka Mekah, ka Madinah, ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya di raudhah, moal meunang karamat ti para wali, moal meunang syafaat ti para nabi, lamun anjeun doraka ka indung bapa. Ayo makana hati-hati ka kolot sing bageur, ka kolot sing nyaah teu ka kolot Bu. Nyaah mere. Ari anak mah emang ka kolot kos kitu. Seorang ibu punya anak 8 orang. Ketika ibunya sakit, datang ke anak nu kahiji, "Ya, mah puyang hayang disuntik." Kumaha cek anak nu kahiji? "Ma, abdi can nyepeng artos." Tusugan ka nu kadua, datang ka nu kadua, "Ujang, mah puyang si raja hayang disuntik." Cek anak nu kadua, "Mah can gajian ayeuna mah kewe bulan hareup." Indung geuring ayeuna tah nyuntik bulan hareup ka bermodal mah teh ka kolot. Mantap anak mah ka kolot kitu hitung-hitungan. Komo lamun kolot geus susah, kolot geus ripuh, eta anak loba sing ngelempar bae geus di masia. Mah aing hareureun. Aya begitu di dieu. Awas. Moal meunang surgana Allah sabab ridallahu biridul walidain. Eta ridona Allah aya dina ridho kolot. Murkana Allah aya dina murka kolot. Lamun anjeun hayang senang hirup di alam dunia, hayang bahagia hirup di akhirat, muliakanlah orang tua kita, terutama ibu anu ngandung urang, nu ngalahirkeun urang, anu nyusuan urang, anu nguruskeun urang ti orok nepikeun ka kolot. Leres apa henteu? Betul apa betul? Nya apa henteu? Kajen teuing kolot urang bodoh, kajen teuing kolot urang kampungan. Cek anak teh kolot aing mah bodoh ieu. Bodoh teu manjur ge ka batur, ka anak mama manjur luar biasa. Bodoh ge ka batur, ka anak mah tetep bae Bu, doana diijabah ku Allah. Sabab doa kolot mah diijab. Keramat ada di kedua orang tua kita. Maka carilah keramat kedua orang tua kita. Insya Allah. Jadi doa anak anu saleh anu bakal nganter urang ka jero kubur. Yang terakhir, wa parogoka qabla suglika. Gunakanlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Ayeuna waktu urang lalega kene. Kita dikasih waktu sama Allah 1 hari 1 malam 24 jam. Bener bener. Sarua teh urang diberi waktu 24 jam, Bu. Pejabat sarua 24 jam. Rakyat sarua 24 jam. Bagaimana caranya kita membagi waktu supaya eta waktu kurang bisa dipakai ibadah ka Gusti, dipakai munajat ka Gusti Allah. 24 jam kurang diberi waktu ku Allah
Allah siang dan malam tanpa kurang 1 menit 1 detik pun. Mahir KBG 24 jam. Kumaha cara ngabagina? Bagi 3. 24 jam dibagi 3 berarti 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk ibadah kepada Allah. 8 jam bikin nguruskan alam dunia, bikin nguruskan usaha, nguruskan duit, nguruskan kasar, nguruskan pegawaian. 8 jam lagi dipakai menenangkan awak, dipakai istirahat, dipakai tidur. Kadang-kadang kurang masuk korupsi wae karena waktu. Ibadah kuduna 8 jam, balik sholat lohor 5 menit jeung hudu-huduna. Bener panteu. Lohor 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh nak 5 menit. Jadi jumlah jam jeung memble dipakai ibadah mangan 25 menit. Dipakai naon eta waktu. Aturan dipakai 8 jam bikin ibadah ke Allah. Tapi kurang dipakai ulin, kurang dipakai usaha, kurang dipakai ngomongkeun batur, kurang dipakai mejeng, kurang dipakai ulin. Mata teu aya gunana eta hirup sarajan panjang umur. Bener teh, Bu? Ayo gara tafakur. Urang diberi waktu ku Allah teh 24 jam sapoe sapeting. Rata kabeh sarua. Gunakanlah kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Insya. Jadi kayak ibu sadayana dina penting ieu mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri. Bahkan Nabi menyebutkan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah badan kita, introspeksilah badan kita sebelum orang dihisab ku Gusti Allah. Sebab ujung-ujungnya nanti kita akan dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Sameme dihisab ku Allah, hisablah diri kita sendiri. Tingali kaca, berkaca kepada pengalaman yang telah lalu. Tahun kamari urang kitu, tahun ayeuna mah ulah sampai kitu. Insyaallah kedepannya lebih baik lagi. Kaharepna urang lebih rajin lagi. Kaharepna urang lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana hirup nuturkeun karena syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkah lakuna urang tiru, tingkah lakuna urang contoh karena tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu bagus, yang begitu tidak ada kecewanya sama sekali. Makanya contoh urang teh nyaeta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi di batas ayeuna aya urang sebagai umatna turutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sempurna. Tiada lagi makhluk yang lain sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi orang teh bapoe kudu nuturkeun tingkah Rasul. Makana urang sadayana dina setiap tahun ngarayakeun Muludan, ngarayakeun Rajaban. Eta teh keur nginget-nginget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar. Kangjeng Nabi mah luar biasa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bahuwa yakututun wan nasukal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ibarat batu permata, orang mah batu bata. Nabi Muhammad mutiara, orang mah batu. Meskipun sama-sama batu tapi beda. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa. Kalau diibaratkan batu, beliau batu permata, tapi kita mah batu bata. Mutiara biarpun sebesar biji semangka miliaran rupiah